sambut videonya pokok di mah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun dulur. Konten kali ini alakat nyebrot jalan-jalan atuh di ka kota sekali-kali urang teh bos nah ieu wae keleuleungan urang teh da perlu refresh uang ka Tasik bro uang ka itu dari bawa kendaraan biasa sih bos. Oke lah ikuti terus perjalanan Duduy Channel tentunya bro yang mungkin sedikit asik terus mungkin sedikit wayahna di subscribe wayahna itu ge namun seru mah paksa ge. Oke kemon bro. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asa umurnya hulu asa can pernah nuluk kereta bro. Bohong ah. Tapi dah itu ya mah yang liburan itu. Aya petugas kereta api nawang minta izin pula sudah bisa orang nonton kereta. Assalamualaikum. Abi teh hoyong ningali kareta bias kan nungkeun widi kan itu mangga kan abi bapak sareng matang bapak atan kaset bapak kaset mah bro kuing ge ai lalaki mah kabeh kaset ngan di antara si bapak jeung kuing kaset mana bro kaset si bapak punten bapak atan luar biasa bro kontribusi mereka ngangkat subscribe bapak punten kan kita lembur bosan hayang halung ayo hoyong ningali sapanjang kumaha geus bae bieu sangat luar biasa si bapak wah bapak ari bapak sajuikeun dieu henteu kali pas sontan lungguh sontan lungguh tah bapak pang subscribekeun ka Duduy Channel oke gitu sok Duduy Channel oke abi ada ningali kereta api kumaha bentukna panjangna kumaha sapanjang uing teh aduh hapunten nuhun Pak Haji. Assalamualaikum. Waalaikumsalam kali-kali. Pak teu aya wae kereta teh sebelah di itu merenya Pak yang tak geus tutit nitit nutit sugana aya di ditu Pak nuhun Pak. Oh bro karena sumpatan urang teh bro sugan teh nuhun ai sugan teh urang nit sugan teh kareta teh ambulan bro menit pusing nyeri salik di dia ya aduh ya kareta sok jam sabaraha ka dieu sugana aya paling mana ai paling di kali ti dieu hari sok eta sepulin kade ulah dina karetanya ulinanya disinaeun bisi katabrak ya iya bager oke nanti saya ngobrol juga aduh luar biasa. Oke bro saya mau tanya-tanya orang sini bro namanya siapa? Pajar bro kayak artis juga ya tapi pajarnya pajar orang baik hati semua orang baik hati bulan itu kadangu saya dari mana? Oh dari tadi saya di sini di Panjaluang jadi ngaja abi teh hoyong perang kereta api tapi wae ngaliwat sahur tadi eta mah cenah aya bali ditu tapi di TV lari teu aya. Mudah-mudahan mah aya nya ayeuna di kereta api.
aman. Oh, nuhun ah. Ya masihan. Bruh. Yang dapat ku gambarkan padamu. Bersama janji kita dipadukan, seindah rindu yang dirasakan. Iringan bayu senja yang bertiup membisikkan cintaku padamu. Mengapakah perpisahan terjadi dalam cintaku ketika ku menemukan kasihmu. Mau kata sinik mana mencermin kenangan. Orang mama cerik ku cinta. Kalau beda orang mah incu Batman, bro. Seluruh kota merupakan tempat bermainnya hati. Oh senangnya, oh senang sekali. Kalau begini berada di sini, berusaha dan kejadian. Sehari menyinari semua perasaan kita. Tapi mengapa Atau bro, pada panggil jeung kamera. Pada panggil jeung ieu kareta hitunya kareta panjang. Aduh. Luar biasa perjalanan hari ini. Meskipun saya baru perdana ini di dalam konten kami tentang kereta api, tapi berkesan buat kami ya bro. Oh, tonton Dudui Channel. Ade, tuh, sing tarik kita tuh nah. Salah.
Oke bro, sampai di sini dulu konten kami ya. Jangan lupa subscribe, like to the Jis, Demoy, like to the Jis, Mosmoy, aplapa. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam. Masih Pak. Sip. Tiga. Oke bro. Jangan lupa Taruh rongo bro, tapi bagus lah kontribusi.